Urang ngadongeng di masalah pasutri wa. Sok mangga. Tukang ngadongeng. Harita di kamar aya Gunom Catur. Pamajikan jeung salaki. Nu salakina tuluy ngomong kieu bari ngeukepan pamajikanana ti tukangeunana. Biasa geuningan bari ngagoler ka gigir tuluy digeukepan. Ceuk salakina. Gelis. Pamajikan Akang. Akang teh bade nikah deui kenging teh nya. Tuluy pamajikanna ngajawab kieu. Papa sayang, mangga teh teuing eta paminon teh mantak bahagia ka papa mah. Rela mama mah pek we pokona tenan naon. Atuh eta salakina reuwas. Tapi mama teu kaberatan mama teh. Kaberatan kumaha teh tenan naon papa? Mung aya 3 syarat. Naon eta teh atuh mah? Nu kahijinya papa teh kudu sayang, cinta ka mama, kudu ngabimbing, ngalindungin ka mamahnya. Nyatang tuh atuh mama teh papa teh bakal gitu. Anu kadua, papa teh kudu bersikap adil ka istri-istri papa engke. Ai nu katiluna? Langkahan heula mayat aing. Sakitu dongengna kusabab teu bisa diteruskeun. Lamun diteruskeun bakal aya carita kekerasan dalam rumah tangga. Harita kareta api maju ti Bandung ka Jakarta. Kemana cenah? Di Bandung ka Jakarta. Kareta maju dina kecepatan kira-kira mah 100 km per jam. Di jero kareta loba pisan penumpang anu tujuan ka Jakarta tantungna. Urang obrolkeun di hiji gerbong. Aya bapak-bapak anu ngobrol jeung budak ngora anu diuk di sagigireunana. Ceuk si bapak ngomong kieu. Bade ngarokok, cep. Henteu pak, nuhun abdi mah teu ngarokok. Halus. Peledu ngarokok. Salah. Peledu ngarokok. Bade ya bapaknya nakbir. Henteu bapak, abdi mah tara ngaleueut bir, tara mabok bapak abdi mah. Halus. Hari kitu mah budak bager geuning cep teh. Bakal dikenakeun ku aku bapak ka anak bapak awewe. Kumaha? Bapak abdi mah teresep ka awewe. Adi maneh naon? Abdi mah gay pak. Sakitu obrolan dina kareta, insyaallah nepi hanteu geuleuh nu aya. Aya panganten nya. Panganten teh nya duanana teh garering. Tuluy mariksakeun diri ka dokter. Kieu dongengna. Harita tengah-tengah peuting maranehna ngarasa teu ngeunah awak. Ceuk salakina. Neng, urang ka dokter we atunya. Mangga Kang. Isukna eta nu duaan tuluy indit ka dokter. Gancang carita ieu obrolan di dokter anu dituju. Ieu abdi teh sareng pun adi teh teu damang naon dokter. Jadi begini. Kelihatannya kalian ini sering teuing melakukan hubungan suami istrinya. Ulah pedah pangantenan atuh jangan terlalu sering. Memangnya berapa kali dalam seminggu? Ya tiap hari, tiap malam dok. Tah,
abus angin ini teh dan sebagainya ya. Pilek, demam, sakit kepala, influenza, sakit gigi ada. Jadi kalau bisa mah dokter sarankan 3 kali we dalam seminggu. Nah untuk mengingatnya jangan we hari-hari yang menggunakan huruf S nya. Senin ta nya, Salasa, Sabtu nya. Gitu dok. Gancang carita nuduaan tuluy balik. Kusabab eta panganten mangkreng keneh peuting-peuting. Ieu naon ngaranna teh panganten teh tuluy ngagoromel ka pamajikanana. Kang, emut atuh Kang. Ya teh malam naon gerasok. Kan sur dokter oge malam-malam anu es. Cek salakina bari hari wes-wes ngajawab kieu. Neng, ieu teh malam Jumat. Man, pernah ngandengi istilah Viagra? Pernah. Nyaho jang naon? Jang eta. Nah, aya kejadian siga kieu. Aya orang istrinya ka dokter bebeja dokter cenah pun lancek teh tiasa gugah cenah. Nah atuh gugahkeun we cenah. Sanes teu gugah etana. Oh cenah cobian we atuh ke ieu cenah neng ku ieu nya obat kuat tadinya si pigagra gitulah ngaranna teh. Tapi cenah campurkeun jeung minumanana ulah bebeja lainna naon bisi kasinggungan cenah. Nyawanya tah air isukna wa eta mah ngambek tah si awewe teh balik deui ka si dokter. Dokter cenah teu beres cenah ai mere obat teh. Nah kunaon kitu? Abi teh cenah cicing-cicing si obat teh abiskeun kana teh manisna cenah. Nah ada eta mah curug salaki abdi cenah teu bisa dibengkungkeun. Pedah naon cenah? Eta rek minum teh dikocekeun ku curug heula. Man, di film-film Amerika sok aya adegan jelema di barnya. Tah, ini sok aya nu keur nginum we. Biasana orang Amerika mah tah garelona teh lamun mararabok sok aya alasan ti imahna misalna pasea jeung pamajikanana atau naon kitu nya. Tah numpahkeun teh sok di bar. Tah, aya lalaki keur nginum we di barnya. Tiap rek meyakeun sagelas sok ningali heula kana saku bajuna. Tah mesen deui cenah. Geus kitu teh inum deui pas rek beak tinggal di kana sakuna. Apan jadi perhatian si bartenderna nyawanya. Tah ditanya cenah, "Bapak kunaon sih cenah luak lieu kue kana saku bisi teu sanggup mayar?" cenah. "Sanes cenah. Abdi mah lainna naon. Mung ningali foto istri abdi cenah." "Nak kunaon kitu?" "Nya cenah lamun fotona beungeutna geus lumayan ramah, nyerengeh seuri, tah abdi rek balik." Pasea berarti jeung majikanna. Aya awewe man rek naik bus nya. Eta mah bakatku ketat eta rokna. Naik bus teh manehna nepi ka kudu muka sleting rokna. Dek ngalengkah turunkeun saeutik. Masih keneh can bisa naik teh si bus teh eureun keneh nya keur ngetem keneh di Raja Wali man. Pas dek ngalengkah masih keneh aduh ketat keneh turunkeun deui si sletingna teh. Apan sleting rok sepan mah di tukang man. Nepi ka 4 kalina tah dek ngalengkah masih keneh si rokna teh ketat keneh. Ari anu ka 4 kalina geus diturunkeun nya, ujug-ujug anu nyabak imitna nya nyabak bujurna diangkat tah si budak awewe eta teh. Ai diliuk tah lalaki di tukangeunana. Set situ uyahan set teu sopan ting cebak-cebak kana bujur naikkeun abdi kana bus abdi mah wani naik kana bus eta kudu diceklan. Cek si eta awewe. Eta nu di tukang bari cengengesan. Saha nu leuwih teu sopan dibanding neng anu nurunkeun sleting akang ti tadi nepi ka 4 kalina sih.